Aduh, si John telah kabur, kopi nanti dia. Lumayan, nah, dia ngopi. Saingatan kopi nu kamai jan beak pas oto dibawa ini mah ditagi si otoy ini mah ditagi tangan si otoy. Malamku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus malam hijau dan hatiku sangat kacau. Malamku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Duh, si Joni wah, balik ieu mah. Pasti rek minta kopi nu kamari ieu mah ya. Baik minta kopi urang mah. LOL. Goh dengan si otoy. Oy. Kopi kemana kemari? Kopi John. Kopi nu kamari sama kopi. Ieu topi. Kopi. 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 Iya mana topi. Kopi. Lihat ngomong gimana mah nyambung. Kopi toy. Kopi mana toy? Kopi mana toy? Toy, gua ada kopi toy. Kopi. Si Ahmad geus udang can bisi kabablasan. Dihudangkeun heula bisi kabablasan. Hari geus kolot ku loba karasa geuningan cangkeng obat. Ahmad. Jang kasep gerah hudang. Yang si lain terek gawe lin. Tuh geus subuh gerah hudang jang. Oh, saya mah. Ya. Udang ya. Ya. Mak, Jang. Ahmad bade ngopi heula nya. Warung. Nya bade juga tuh bade ngopi heula mah. Ya. Ahmad pamitnya, Mak. Nya kade. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Tuh, cuaca cerah ieu. Cocok pisan ieu mah jang ngopi. Ngopi hidung. Ditambahan goreng bala-bala, tambah deui goreng pisang. Cocok komo lamun ngopina di warung Cedah mah. Bener pisan ieu mah. Nah, juga si Joni itu teh. Kunaon kok kesehan juga budak. Aya nu teu bener ieu mah. John, kunaon maneh kok sehan leweh juga budak itu. Kopi di bawah se otoy. Bae atuh piragi kopi.
Akmeri dan minum dibawa. Da si Otoy mah sok jadi biang kerok. Geus, ayeuna mah urang ngopi jeung urang. Negatifnya. Ayo lah. Orang ge bingung ku si Otoy mah. Ayo ceuli katutupan truk pengadenge hari kana kopi we. Apa kita mah? Tunggu saja. Ya. Aduh, si Joni tuh waras. Ayo nanyakeun topi ke urang teh. Keur ieu topi hiji-hijina. Piraku urang kudu dibikeun si Joni. Lah, ayo si Neng geulis euy. Neng, Aotoy, Neng, bade ka mana, Neng? bade ka warung Ceda, Oh, orang Ceda bener. bade meser gula, Bener besar gula. nuhun, Ya diatur boleh ya. Lah apa yang imut? moal atau cengeng atau nuhun, mangga Mangga atuh lagi. Duh, Neng geulis nih kitu. Ah, mending menengan kopi gratis aja rumah. Duh. Boga rokok rek ngontrol ka kebon teh. Melihara rokok ah. Cek, nu juga gorengan ieu teh, Cek. juragan, aya naon juragan, Iya, Cek. Iya bade ngontrol ka kebon tapi abi teh hilap di teh nyenak rokok, dupi aya rokok, Cek. ya deui juragan, mangga bade, Nya sok we, Cek, sabungkus lah. Nah. Aduh. Hilap, Cek, antosna teh dicanak, engke watu Cek nya. Tekan tenang nya. iya juragan, mangga, Nya. Aduh, alhamdulillah ya, pare sarai. Syukur Gusti. Alhamdulillah ya, tanggung negara cong aya deui mudah-mudahan sing sae. Alhamdulillah kebon tuh sararae. Geun ieu manfaat lah kanggo anu ieu anu daramal ka ala mah. Aya kanggo ieu anu daramal. Alhamdulillah saraya. Bala-bala Ceda mah gurih pisan. Goreng pisang na ngeuna komo campur kopi hidung. Awalnya guys, buhay cantik nih. Yon? Yon? Aduh. Mana mah kawewe wae. Ayo rek ngopi kan. Pohoy. Kok ame-ame belala kupu-kupu. Pagi makan nasi, kalau malam minum susu. Aduh. Si Joni jeung si Ahmad. Wah, imah kamarana dinya. Rek ngopi jeung nama ieu mah. Sampeurkeun dah. Mana? Nah, dengan datang film mana? Mana rekaman si Ahmad? Rek ngopinya. Nah, atuh edak otoy atuh ngopi teh. Toy, urang ka dieu teh rek nanya, ka maneh kunaon kopi si Joni kumaneh diinum? Saha atuh nu pangijing Bimumun. Otoy mah teu pangijing Bimumun. Kunaon kamari kopi si Joni dibawa jeung diinum. Maneh mah Ahmad, teh si Joni teu maneh nananakeun we topi. Tapi urang teh hiji-hijina ieu teh. Geus, moal bener ayeuna mah mending urang milu ngopi we yuk ka urang. Ngopi mah atoy setuju. Nomorege. Ayolah geus Gratis nya. Heeh, ayo. Tuh, Ceda nah aya. Ayo ngopi. Ngopi ya. Ceda. Meuli kopi, Ceda. bade ngopi naon akang-akang, Tanya heula nya ieu jelema ieu. Teh kopi naon? Tuhan? Heeh. Udah. Udah, awak kita. Oh, hideung. Hideung cenah. Jadi
susu sini. Cucu, abi mau ya teh kopi susu. Oh, mangga atasannya. Jangan tarik, men. Mangga. Ceda. Nah, pada meser naon? Pada meser pula. Oi. Naon tuh mate Ahmad? Aya neng Rizka. Udah kayak teh. Ieu nya gelisnya. Gelis gitu euy. Neng Rizka. Tanya. Wanita. Wanita atau yang wani. Dan wani. Mahal bola teh saparapat. Oh, saparapat. Teu aya nu parapatan teh ieu kumaha wios nu setengah kilo? Sabaraha? Setengah kilo teh ieu teh 7.000. Wios. Naon deui atuh? Atos we gula pukul nuhun. Ajang naon itu gula teh? Itu kanggo apa? Marawan meser gula. Kanggo apa ngayeukeun kopi? Oh, nya heeh gulana. Angsuran 3.000 nya. Punya atur nuhun. Nuhun. Yo, nanti. Ha, punten. Mangga Neng Rizka. Hati-hati di jalan, Neng. Ibu, parunten. Mangga, banyakan ka mana? Iya, atas uwi meser gula. Oh, nuhun. Mangga, Ibu. Mangga. Ahmad. Emak. Si lain keur naon di dieu? Iya keur ngopi mata, nu dua yang ngopi. Apaan si lain terek gawe itu nunungan geus nungguan di sawah. Astagfirullah hilap mak. Guru. Nya tuh, ayeuna abi angkat mak. Nya geus nungguan. Nya, abi angkat ya mak. Oi, Ahmad balik, kopi yang dibayar. Nah, atuh mana emang ngajak ke perahu layar atuh. Iya, aduh. Kopi yang dibayar tuh. Engke kotoy diajak ke laut, numpak perahu layar. Gimana emang ngajak kowe ngalayar wae? Kopi yang dibayar. Engke kotoy diajak kotoy. Kotoy diajak. Tenang tuh. Jon. Digerak dia. Si Ahmad balik. Duh, aing mah. Kopi tan dibayar. Oh, tuh yang kopi yang dibayar si Ahmad teh. Ih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana dulur-dulur Kubang Buleut TV tong hilapnya dukung Kubang Buleut TV channel. Kumacarana Pak RT dengan cara subscribe. Pak RT salahnya tuh atuh. Subscribe. Kanggo penggemar Kubang Buleut TV tekenging hilap. Tekenging hilap. Dukung terus channelna YouTube Kubang Buleut TV dengan cara subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa bagikan ya di medsos kalian agar Kubang Buleut TV semakin maju dan berkembang. Kubang Buleut TV maju.